Jadi orang Indonesia mah kedah mibanda keyakinan Tuhan teh hiji teu loba kawas kitu nya. Nya eta tauhid ya nya. Da lamun teu diarabkeun teh kawasna mah teu afdal da. Kudu ku bahasa Arab wae tah. Ketuhanan yang Maha Esa teh eta teh tauhid, kasep, bageur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia warga simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari sina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina video anu ieu simkuring bade protes saestuna mah nya. Margi aya pernyataan-pernyataan ti sababaraha figur tokoh ilmuwan atau napi akademisi lajeng di kalangan agama oge anu sifatna memang tokoh agama gitu ya. Memang ieu teh halna rupina kasalahpahaman atau napi memang teu paham gitu nya. Saestuna mah kalolobaan urang Sunda oge memang kirang paham patali naon anu dipagunemkeun ka payun ieu. Omat wargi simkuring kedah mibana pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, lajeng nalar anu sehat gitu nya. Supados urang teu gampang dipecah belah atanapi diadu domba tah kawas kitu nya. Saestuna simkuring memang protesnya atanapi menyanggah pendapat-pendapat anu ngadugikeun dina sabaraha platform media sosial diantarana nyabit-nyabit karena kasundaan. Kasundaan dianggapna satu keyakinan anu bertabrakan dengan keyakinan yang lainnya nya kawas kitu tah. Tapi saur simkuring kasundaan mah teu apple to apple upami ditabrakeun sareng agama. Da kasundaan mah teu pernah mengklaim dirina sebagai agama. Gitu, kawas kitu. Janten teu kedah ditabrak-tabrakeun sapertos kitu. Upami ayeuna dibanding-bandingkan dengan agama komo kamari aya anu nya lah simkuring urang Sunda gitunya rada hoyong tepang sareng jalmi eta tapi da katawisna anjeunna bukan kapasitasnya kalau berbicara tentang hal-hal filsafat gitunya patali antropologi nya katawisna jalmi ieu memang teu paham nya patali hal-hal keilmuan anu memang sakedahna sateu acan ngadugikeun hal-hal eta teh kedah diajar heula kawas kitunya. Simkuring hoyong nyarios kieu anu dilarang di Indonesia mah nyaeta nya sok sanaos laranganna tidak ada gitu nya. Eta anu tidak bertuhan. Sanes jalmi anu punya keyakinan dianggapna berbeda gitu nya. Tah atanapi hiji jalmi nya anu ngaku punya Tuhan banyak kawas kitu nya. Upami nyokok kana Pancasila tak kawas gitu. Unikna Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tak eta. Jadi urang Indonesia mah kedah mibanda keyakinan Tuhan teh hiji teu loba kawas kitu nya. Nya eta tauhid ya nya. Da lamun teu diarabkeun teh kawasna mah teu afdal da. Kudu ku bahasa Arab wae tah. Ketuhanan yang Maha Esa teh eta teh tauhid, kasep, bageur. Sok sanaos ateis teh nya teu secara eksplisit dilarang di Indonesia tapi memang spiritna dina ketuhanan yang Maha Esa eta nyaeta nyoko kana eta nya ateisme atau ketidakbertuhanan gitu tah. Atuh mang cenah meureunnan kudu diusir ti Indonesia. Eta mah meureunnan kajian salajengna nya perkara eta mah. Atanapi lamun jalma ateis kudu dihukum di Indonesia. Nah kitunya eta mah masih debatable kene sabab ari keyakinan mah teu bisa diukur ku ucapan hungkul. Kawas kitu nya. Dapat dina kaidah hukum fikih Islam oge kawas kitu apanan. Al aslu fi muamalatin ibahah hatta dalla dalilun ala tahrimihi.
Jadi sakur-sakur perkara anu can aya panyarekna eta teh menang tak kawas gitunya. Eta mah kajianna kudu ahli agama nya. Tapi secara selintasnya kecap eta teh ngeunaan karena perkara-perkara di Indonesia gitunya. Jadi soko, jadi samangsa candi larang mah atuh menang gitu tahnya. Atuh ateis menang, cek simkuring mah teu menang nya. Atuh meureun animisme menang, cek simkuring mah teu gitu. Cek lain walau alam eta mah nya ence konsensus meureunnan teu meunang gitu tah. Kawas gitu. Tapi faktana aya anu ateis teh moal eueuh saur simkuring. Nya, anu ateis mah atanapi anu agnotis moal eueuh. Gitu tah. Karena agama ngebenerkeun kabeh tapi kita beragama mah mung nya. Gitu tah. Tapi ka Gusti mah percaya manehna teh. Tah eta kawas kitunya agnotis teh. Jadi kawas kieu lah nya. Ieu calana teh aralus kabeh gitunya. Ieu calana ieu alus, sana lepis ieu alus, sana kain ieu alus, nu warna ieu alus. Kabeh alus. Ku lantaran alus urang mah moal make calana. Tah kawas kitu. Wih deui kanu awal simkuring sebat wae lah aya ustad anu pola pikirna rada heureut gitunya. Disok-sok disebatkeun ku istilahna teh sumbu pendek gitunya, sumbu pendek babari ngabladung. Kawas kitu tanya. Simkuring hoyong kieu nya, hoyong ngaguar kieu tah. Prak tuduhkeun nya konsepsi Sunda anu nabrak kana agama. Prak tuduhkeun. Da bet panalungtikan simkuring mah nya teu aya konsepsi Sunda khususna karahayuan anu nabrak kana konsepsi agama nya, khususna Islam. Kitu tah Pak Ustad nya. Ustad anu eta sanes ustad anu ieu mah tos paraham tara nyabit-nyabit tapi nya cempeh urang Sunda nya. Nyebutkeun nya lah Sunda wiwitan itu ieu nya dianggapna teh jelema lain jelema kurang saeunan. Itu aranjeunana mah. Janten simkuring oge prayogi nyarios sebagai edukasi gitu nya. Supados Indonesia teh NKRI tetap Bhinneka Tunggal Ika, tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap Undang-Undang Dasarnya, tah tetap Indonesia teh berpancasila, tah kedah pola pikirna kedah rada dijejegeun saalit manawi gitu tah. Sabab ieu proksi-proksi geus kadadoho nya, urang teh ditungguan perpecahanana teh anu paling gampang meupeskeun perbedaan keyakinan tah eta nya. Jadi politik agama politik keyakinan eta kudu dihindari, tapi dihindarina kalian cerdas gitu nya. Henteu ngaleupaskeun keyakinan nu aya, tah kawas kitu. Upami salira Islam pageuh cing pageuh nya. Kedah cing pageuh, upami anjeun Nasrani tah cing pageuh Nasrani na teh. Upami anjeun Hindu mangga heug. Upami anjeun Buddha mangga dasah di Indonesia mah. Simkuring dina konsepsi nasionalisme nya memang kedah kitu gitunya tah. Upami simkuring terkait simkuring agama Islam nya simkuring kedah kiat dina kaidah-kaidah Islam, dina pikih-pikih Islam kawas kitu nya tah. Dina ritual Islam tah simkuring kedah pageuh panginten kitu. Simkuring baris maparin contohnya aya konsepsi kasundaan anu disebat karahayuan di antawisna aya 8. Nah, tah. Hiji teu meunang urang Sunda mah nya. Urang Sunda mah teu meunang linyok nya, teu meunang bohong, teu meunang hiri, teu meunang dengki, teu meunang sirik, teu meunang pidik, teu meunang jail aniaya. Tah 8 perkara anu teu meunang. Eta dina karahayuan. Loba pamali lain gitu nya. Di antarana teu meunang kumpul nya lamun teu dikurung ku hukum kawas kitu nya. Nya hartosna teh teu meunang jinah kawas kitu. Tadi mah urang nyoko we kana karahayuan anu 8 perkara eta. 8 ieu katawisna kecapna hampir sarua linyok bohong. Tapi dasar temen mah beda eta teh nya. Benten hartosna mah definisina mah benten kawas kitu tah nya. Tah sapertos linyok bohong. Ai linyok teh memang bohong. Tapi linyok mah nya aya langkungna. Linyok mah bohong anu direncanakeun atanapi dilakukan oleh lebih dari satu orang eta linyok. Kitu nya. Tah. Linyok teh bohong keneh. Tah. Kaasup koruptor teh linyok. Da teu mungkin ari korupsi nyoranganan kitu nya pasti kolusi. Tah, eta teh linyok
tukang linyok koruptor teh kawas gitu. Linyok teh ngebohongan bojo nya direncanakeun gitunya. Nah umpamana orang menang duit teh 100.000 tadi sumputkeun sok sanajan aya kecap khusus disebut teh salingkuh tapi eta teh kaasup kelas linyok gitu sabab direncanakeun gitu. Tegas nama kieu lah nya contoh nama disebut linyok teh upamana di proyek kabupaten ya pejabat pembuat komitmen PPK-nya cok ieu teh proyek teh dikahidepkeun nya tah tapi minta sakieu nya umpamana di negeri atas angin masuk itu eta teh napi anggota dewan di negeri atas angin sok itu tah ieu proyek dikahidepkeun nya tapi kuring minta 7%. Kawas itu di negeri atas angin mah ari di Indonesia mah henteu jalujur da nya para pejabat teh dia mah bade nerangkeun linyok teh rupana kawas kumaha kahidepkeun ieu proyek teh tapi minta 7%. Oke dina PHO atau napi penagihan tehnya eta teh aya hal-hal eta teh nya perintah hanapeun meja aya eta teh di negeri atas angin mah enak ku konsultan aya eta teh nya geus aya bagian-bagian pos-posna teh kitu tah nya nu pada akhirna mah eta teh disebut kolusi teh ya korupsi kolusi teh kawas kitu tah eta linyok namina anu kadawana bohong nya linyok bohong tah teu meunang bohong urang Sunda mah nya gitu lamun lonyor tong dipotong lamun pondok tong disambung gitu tah jadi kudu saujratna ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna tah eta urang Sunda jadi ari bohong mah kadar-kadar ucapan anu teu sesuai jeung kenyataan eta bohong tah kawas kitunya bedana linyok sareng bohong teh upami bohong mah kadar-kadar kieu we bohong mah sor bojo urang teh bapak tos di mana eta tos menerkeun cai padahal mah eta teh geus ngobrol jeung babaturanana di warung kitunya geus gapleh tah kawas kitu nya eta mah bohong biasa kitunya tah eta mah anu spontan gitu tah spontan wah kadar-kadar ngomong teh sesuai kenyataan we eta mah bohong gitu tah lajeng hiri dengki tah hiri kecap hiri teh hampir sarua jeung dengki tapi beda eta teh ari hiri mah boga hate boga patekadan ulah kaheulaan batur atanapi kaluhuran batur gitu eta hiri umpamana kieu umpamana nya tatangga meuli TV 14 in nya tah aya nu hiri mah mung meuli 14 in teh da hayang 17 in mun bisa menindihan sing jauh 48 in kitu nya tah eta mah hiri kitu nya lajeng lamun dina obrolan oke kitu sok ngajaul ka luhur kitu tah sok ngajaul lamun manehana ieu boga untung 1 juta nya umpamana dina obrolan mung kudu saluhureun eta we obrolan teh eta hiri mah jadi sok aya sebutnya pahiri-hiri cai pagirang-girang tampian tah eta teh dan tawisna kitu mung kaluhuran tah nya tina konsepsi Sunda nya karahayuan tina kecap-kecap Sunda kawas kitu upami dengki tah rada benten dengki mah eta mah tos tingkat lanjut upami tadi mah alim kaluhuran nya arim kapilaan upami ayeuna mah upami tos kajadian hal eta tah anu hartosna teu ngeunah lamun batur meunang kabagjaan kawas kitu tah anu dengki mah nya sok nah rupa-rupa we kitu tanya kawas kitunya dengki mah anu kalimana sirik sirik mah hayang perkara anu aya di batur tah kawas kitu nya umpamana kieu si ece ieu dipaparin atos ku Kang Deddy Mulyadi nya tah ari si ece ieu henteu nya atuh sirik si ece ieu teh ka si ece ieu tah kawas kitu pasti hayangeun perkara anu aya atanapi nu kajadian ka si ece ieu tah kawas kitu nya eta mah sirik gitu lamun si ece ieu dibere duit atuh urang we kudu bere duit gitu tah eta mah sirik tah kawas kitulah nya lajeng pidik tah pidik mah tos sirik tingkat akut eta mah nya pidik mah janten perkara anu hade di batur nya anu bagja di batur kudu aya di manehanana tah lamun aya di batur eta teh pasti digoreng
kudu pidik mah. Nah kawas itu nya nah umpamana kieu tetangga beli motor gitunya aya nu mau beja kieu umpamananya Cetati tanganjang ka Ceiroh saur Cetati teh Ceiroh terang tuh nah, gitunya biasa kan ibu-ibu mah sok ngagosip bari ngais orok digayong-gayong kieu nya dina buruan anak golodog teh ieu Ceiroh terang tuh nanaon tati saur Ceiroh teh eta si Imas beli motor halus motor teh ari cek Ceiroh teh dan nyaho atuh eta teh menang iridit gitu cenah anu pidik mah sok sanajan nya eta teh menang iridit omong mun lain mah gitu digoreng we kitu tah eta mah pidik nya sok sanaos eta teh satu rangkaian sirik pidik nya linyok bohong iri dengki sirik pidik jail aniaya eta teh prase memangnya satu prase tapi da kecap per kecap nama benten hartosna teh kawas gitunya tah aya ati nu mandiri gitu lajeng anu katujuh kecap jail tah ari jail teh eta teh osok ngoprek nya jail mah kita jail mah kahayang teh batur teh aya kejadian anu tugunah gitu jail eta mah nya jail umpamana ameh labuh batur teh nya dialungkeun cangkang cau ka jalan heug cenah ti soreda teh teh jail nya sok ngoprek we kitu mah tah kawas kitu nya lajeng upami dina pergaulan sapopoe nya tah umpamana aya baturna anu dipromosikeun tanya eta teh osok leleta ka luhurna teh anu jail mah Pak Kepala gitu kah nya kapimpinan teh kemarin teh dia teh si Dadap sama si Waru laporan ke saya dia itu gelapin uang rek fitnah rek naon pokoknya mah kitu we tah pasti ngagoreng tah gitu tah anu jail mah gitunya lamun ceuk bahasa Melayu mah menggunting dalam lipatan eta kasupna teh jail eta teh gitu tah jadi tugeunah nya lamun batur menang kabagjaan teh kumaha carana batur teh menang katunggaraan tah eta nu jail nya tah kawas kitu lajeng anu kadalapan anu terakhir aniaya ari aniaya mah eta mah geus liwat ti jail aniaya mah kumaha carana ieu batur nya anu dianggap kumanehanana teh geus ngatugeunahkeun nya bisa palastra mun bisa mah minimal anjeunanana atanapi si jalma eta teh nu dianggap musuh kumanehanana teh tatu gitu tah eta mah geus aniaya jadi anu aniaya mah geus eueuh ras-rasan rasa kamanusaanana geus pegat gitu tah anu aniaya mah gitu nya wani nyabok wani nampiling wani neungeul wani ngagebug nya beh dituna wani ngadek nya wani nusuk wani maehan tah eta mah aniaya sok sanajan ngomong geus ampun nya eta teh si korbanna teh ampun ulah dipaehan kaula anu aniaya mah telenges da dipaehan we gitu tah kawas kitu nya bentena eta tingkatan-tingkatan bahasa dina 8 perkara anu teu meunang dina kasundaan khususna karahayuan tah kawas kitu nya atuh upama kitu mah naon atuh anu nabrakna nya konsepsi kasundaan kana agama Islam apan sarua-sarua keneh dina Islam teu meunang linyok teu meunang bohong nya dina Islam teu meunang hiri teu meunang dengki dina Islam teu meunang sirik teu meunang pidik dina Islam teu meunang jail aniaya apan sarua nah bet ditabrak-tabrakeun wae tah eta nya peun atuh geus kitu mah nya ulah gitu da pada akhirna mah beda ngaran sarupa nya kayakinanana teh ngan ieu mah bahasa Arab anu ieu mah bahasa Sunda kawas kitu Sunda geus ampir leungit cicirena teh gitu anu datang budaya-budaya anyar anu kiwari gitu. Tah hal ieu teh atuh cing nyaraah ya. Karena kasundaan teh
Da pada akhirna mah lamun ditalak-talak mah bedana na tingkat nilai etika moral kawas kitu tah. Janten heup ulah pacengkadan, ulah sok ngapir-ngapirkeun wae nya, ulah sok ngagogoreng wae kana keyakinan batur tah kawas kitu. Maksud simkuring mah ngalah Indonesia teh tetap aya Bhinneka Tunggal Ika teh tetap aya tahnya gitu. Urang mah kantun toleransi wae dapat hawatos ka sepuh-sepuh urang ti payun anu geus paeh poso nya dug hulupet nyawa ngadirikeun negara ieu teh ngahijikeun bangsa ieu teh supaya urang boga negara boga bangsa nya anu bisa dipake keur hirup sapopoe keur hirup anak incu urang oge kawas kitunya anu aman anu tentrem anu sajahtera kawas itu tah pun heula duwi karya hapunten bilih aya anu nyalahan kitu nya enjing paget bae urang sambung deui hapunten bilih aya nu kabadung harigu karupa rada kasundul kalbu eta mah tina sabagian persepsi simkuring perspektif tah kawas itu nya hapunten wae bilih anu aya kaciwit ati tah eta nya insyaallah enjing urang patepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu.